Mata kurang tong goreng sangka ka jelema anu beriman najan tukang doraka dihareupeun mata gitu kan. Wah manehna teh ahli neraka no sabab tara salat tukang mabok awak lagi pinuh ku tato tong goreng sangka da urang teu nyaho hampura Allah teu apal teu nyaho urang saha nu bakal meunang syafaat Rasul teu apal tuh. Bahkan nu leuwih bahaya mah sombongna urang asa rek ditarima amal. Ieu mah bahaya. Dan bisa-bisa urang nu cilaka. Naudzubillah min dzalik. Matak dina dakwah, dakwah teh naon ngajak. Ngajak mah ngajak, we ulah ngejek. Ngajak mah ngajak, we urang teh gitu kan. Urusan manehanana keukeuh tetep nya teu dina dosana